Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubi shiyami salasatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Jama'an mulia, pengen ayeuna urang inget-inget kembali tentang pirang-pirang syarat wajibna puasa. Anu mana syarat wajib puasa eta teh aya 3 ngan dina hiji tulisan mah aya 4 dina kitab lain mah aya 4. Mana anu kahijina nyaeta al bulughu baleg. Nah, jadi nu kahiji syarat wajib puasa eta baleg. Kumaha lamun anu tacan balik puasa sah henteu puasana? Puasana mah sah ngan ke ganjarana jeung kolotna. Makana anakna nu tacan balik eta teh kurang tidak puasa. Niatna kumaha? Atuh sarobe niatna mah wajib, gitu siga biasa ngan gitu ari hukumna mah can wajib najan teu puasa ge paribasa henteu kadosaan ngan lamun engke leutik keneh teu puasa bareng balik gitunya karat belajar puasa engkena mantak mopo makana ti leutik ku kolot sok nah belajar puasa sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 kebal-kebal mah meunang genep tahun nyampe ka magrib tak kitu jeung belajar eta mah ganjaranna pikeun kolotna. Nah, kumaha lamun anu geus balik teu puasa, atuh dorak mah eta mah dorak. Ieu geus balik teu puasa, komo geus kolot teu puasa, waduh eta mah dosa gede jasa. Nah, karena hukumna wajib lamun teu puasa dosa. Terus anu kadua syarat wajib puasa nyata wal aqlu berakal. Nya jelemana boga akal, lamun teu boga akal berarti itu wajib puasa. Mana itu akal anu edan ya eta teu wajib gelo eta. Maka lamun dung puasa nya milih beta mah hiji budak leutik, kadua gelo gitu edan karena nu edan mah teu wajib puasa. Terus kumaha cenah lamun edan eling ya edan eling karang edan gitu. Lamun keur peuting na eling atuh puasa nih atuh wajib. Barang jam 10, jam 11 edan deui, batal deui gitu. Naon deui kakana edan eling ya. Gitu. Kakana edan eling tah. Ngan lamun anu eling ya gitu teu puasa berarti edan eta mah. Nah, edan atuh ngaranna. Karena lamun anu ilang akalna kan tadi teh wajib puasana. Gitu. Tapi lamun aya akalan normal teu puasa, atuh kan eta musoro bae. Ya. Jadi anu kaduana nyaeta berakal. Anu katilu wal qudratu ala saumi. Nu kahiji tadi katinggaleun, kuduna nu kahiji tadi Islam heula nya. Kahiji Islam. Kumaha cenah lamun kira-kira eta agama non muslim, puasana sah henteu? Henteu. Nya, karena syarat lagi nu pertama kudu tadi Islam heula nya, kahiji Islam. Lamun kira-kira geus agama Islam eta kudu puasa. Tadi teh kadua balik katilu berakal kaopat wal qudratu nya dina tulisan kita anu tilu anu opat nya. Di dieu mah tilu tapi penjelasan aya opat. Wal qudratu ala saumi nya eta mampu ngalaksanakeun puasa nya. Lamun atuh teu mampu mah atuh teu wajib teu naon gitu nya. Makana lamun kira-kira anu teu mampu mah itu anu gering, anu perjalanan, anu naon deui tah pokona anu teu mampu bela nu gering geus kolot nya eta mah atuh teu wajib gitu. Karena hukum eta ditetapkan kepada orang yang bisa menjalankannya.
Kumaha cenah lamun kolot ke eta aya dipayun penjelasannya. Jadi sangsulan deui syarat wajib puasa dina kitab ayat 3 ngan dina tulisan lain dina kitab lain aya 4 kahiji Islam, kadua nyaeta baleg, katilu berakal, kaopat mampu ngalaksanakeun puasa. Lamun dina hiji jalma aya 4 ieu maka eta hukumna tos dikenakan kewajiban puasa. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.